sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi beramal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di duniana iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal menang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarek hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengkeun diajak ayo ngaji bong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jaga hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorob alfiyah bantek ukudul juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh geus dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh maha billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wallahu a'lamu bimuradi wa qalu lan ngucap ya alladzina amanu indal istiqrari fi manazilihim ing dalem nalikane tetep ing dalem pirang-pirang panggonan alladzina ucap-ucapinlah pada alhamdulillahilladzi hadana wa anana wallahu alam bimuradi utai jenis puji ku tangtu ka Allah kang nuduhkeun ya Allah naigisun sadaya lihadzal amali kadua ikilah iki amal alladzi hadza jazaa'uhu kang utawi ikilah jariyul anhar
minta tihim madukhulil jannah iku jazaa'uhu wa balas hadzal amal wa ma kullalillah tadi alan warana ana ingsun sadaya iku darepon yen ta oleh pituduh ingsun sadaya laula lamun orana utawi anadar karena ingsun sadaya sapa Allahu dipajawabu den buang opo jawab laula lidilalati magobla walai kena nudukeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula alaihi ngatas jawab laqad jaat rusul rabbina bil haqqi teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya kalawan bener wa nudulan den celuki allazinaan satuhune kalakuan mukhaffafah yaiku mukhaffafah ay anahu tegese satuhune kalakuan au mubasyiratun atawa utawi andiku kang nafsiran fil mawadhi'il khamsati dalam pirang-pirang panggonan kang lilimatil kumul jannah uta mangkono surga uris tumuha iku den wariskeun sira kabeh ing jannah bima kuntum ta'malun sira kabeh iku migawe sira kabeh kalawan ma ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah sorga lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ka sorga pasti biasa husnuzon anak inda zonni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan anak aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantak kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya da ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok bala tamatut sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi sagala rupa aja perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja deh. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan. Ya kagak juga sebenarnya. Lu kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan surga?
sangka si surga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopur. Waduh boga dalil tak budak. Ye jawara ge boga dalil. Tetep di jero hati nama teu biasa dibohongan. Dek sangka kumaha. Aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala ka jeung kumaha ge. Ye kitu mah urang salat sok. Sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada. Mata ka aing mah subuh mah qadaan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah. Jahes mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge udang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nangsa nang Allah mah. Bohongan ku Allah dari hudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tak budak. Tapi aing kodo kan. Ye eta aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab salat, dah siap moal ka sorga jatuh husuk. Atuh soal husuk mah dak mah lain deui eta mah. Bagian kiai eta mah. Bagian aing mah tuh husuk di mana? Salembur aing coba dengekeun husuk jeung mal aya. Atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah sorga kosong. Nyalekeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetep aing bagus angka atuh aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia eta husu mah je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu ditengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di hadapan Allah. Besi Allah nanya, sia sabaraha tahun hirup? 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud? Teu kabawa. 2 sarwa teu kabawa. Kunaon sia salat zuhur orang henteu maka salat sunah? Tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husu pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waduh, cak Gusti Allah malaikat ya, balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Geus segera geus. Waduh, tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji. Jangke di hareupeun Allah. Waduh, mantep jasa. Si bae lah nu kalipun nafsan illa wusaha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae Pak. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Rakaat kedua tadi bae. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ye. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Kacaritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman turnu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede didinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat didinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu munek-munek ngeunaheun jasa
urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaonnya nama kajen buku mah ge bahkan aya duit tadi dia cokot jang meuli bensin teu bebe deui iraheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teu bebe jadi jeuh babaturan urang neuk berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit teh cokot ja. Heeh. Aja rok aing geus cokot tuh. Ih, bisa kira teh. Seri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan. Motor aing dibawa ku satu bebek kahayang aing bebeja atuh siap goblok, siap awal sia. Nggak sampai di sini saja. Paneta orang tengenah anta boga babaturan kos gitu. Masya Allah, kos orang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang dek berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta eta anting dicokot teh, cokot teh bisi kurang mah. Ieu tutuna naon ka tadi nege ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate ti sate urang. Masya Allah, ada nage kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masya Allah, tiis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh, barang datang ge barang datang. Kokoprak ke si kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nya geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang zieun balik. Paneta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kakak maling duit kula nya. Lah tuh aing asup ulang dasarna emang turunan kakak mah teu beres tuh papan mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta tungtung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang Masya Allah kan mentak nengan pamajikan teh nu kos kitu tah neng neng leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula ka diuk kalanan minum heula duit mah gampang diteangan kak tapi pan kakak mun leungit ya anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa aya tuh ka kamar ayo atuh aduh bahasa neangan pamajikan nu tiis neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang. Masya Allah, cak pemajikan lah kiai ieu bisa bae. Geus katara di hatena kitu bae. Emangnya nama teu maksud bagus ya hatena. Maksud bagus. Tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan, boro-boro jeung pren urang dina usaha, boro-boro dina politik, cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang sarasetik dunia mah kos kitu. Tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cak Gusti Allah panyakit ku aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teu aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka paneta bagian urang nu batak doakeun bae kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abe ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes ulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing
nya kage kada kesehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye menyandung kada kesehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deugeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur cenah mah ya abeh aya batur doang ai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran ditendenan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi surga supaya di dunia teh jadi surga ternyata teu jadi surga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pemajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh aduh Kapolres ona mah senyum-senyum ieu bae tutut bae le manyun teu jadi surga nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese nu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah poe ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana teu kumaha usuna gantung habak di mah kitu ye husu bohong kajian kumaha komo aja aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu tuh puyeng dijieun ku saha jeuh tuh cek awe akur emangnya mah yang kitu bae pan nya ieu keur carita di sorga mah penyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar di handapeun gedong teh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain di handap tapi di luhur buahna macam-macam hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh buah-buahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya lenggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang katarekelan raga urang atuh tinggal di tempat tinggal di awet cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan aju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis ialah surga bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh Masya Allah irung mararancung bibir aduh geus hese nyaritakeunana nu mantak geus pokona mah sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuteuing kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh
atuh lain sorga masih kena ngising keneh bae mah atuh hese ngising keneh mah pan babauan di itu mah urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di itu mah asal kesangan ras beres masyaallah aju kesangna seungit teh ya mah bener-bener sorga penyakit batin zahir karena resep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin gelis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu kene sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri mintah tihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga ujang sia ka sorga ka dieu pelukan urang kabeh wih itu kiai urang wah pelukan kubungah-bungahna ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget masyaallah cak Tuhan Si Abdul Qadir kade sia ka sorga kene ka sorga sia ge akibat naon sia maca syekh ulah di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ya awal-awal mah yang berkat bekan bener kata dia kena mah ikhlas lah cak teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa ahli sorga sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos duduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus nuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh nah ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga berbagai-bagai tahapan ke di sorga nu bersyariat mah ayana di dieu nu bertarekat mah ayana di dieu nu berhakikat mah aya di dieu kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek pan sia mah luhur amat pan aing mah handap amat moal aya lantaran geus dicabut panyakit nungis dihandap senangku dihandapna nu di tengah senangku di tengahna nu di luhur senangku di luhurna lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabah nu aya dihandap nu bersyariatnya bah kanu bertorekat jabah kanu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan engke di sorga tepan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam boh mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud suarana masya Allah kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa masya Allah tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan aduh keboge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwalti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di duniana iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teh dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka surga mah ka surga ngan lewat neraka heula sebab kakarek hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengkeun diajak ayo ngaji aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge ye coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ujaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bantek ukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang maka hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun engke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kuda kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh pokoknya aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk mata kula mah deuk ngaji bae heulana lain kitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapa abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatul taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatul taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum tentu tapi
tapi aya bae tah ustaz nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah tetilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas kata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas kata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tak sorga ieu teh bima kuntum ta'malun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh masyaallah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq Sina Umar dibere bendera Al-Faruq bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sidna Utsman bendera zuhud terus bendera Sidna Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nita ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap wah dek diberangkatkeun masyaallah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos dek musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun di Cidah teh mata make bendera kan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu urang lembur atuh kabelit
pabelit jasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel panghitungan urang Arab mah teu bisa ngitung wahid itten talata arba'a khamsa sitta sab'a samania tis'a asyara 11 12 balik deui wahid itten talata hoi cek urang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid itten talata arba'un geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab bego aja ada tuh bisa ngitung ya nama teu bisa ngitung bantuan ke urang la ana 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh wahid itten talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara 11 balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab aduh maksud eta ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek jana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid itu adalah satu gitu-gitu kayaknya jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kadina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat mereka wah kaulas noraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji dieu uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannata yurithuna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di dieu presiden nama malaikat malik di dieu jadi urang geus boga tempat orenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh surga
nuker nginum susu, nuker muka susu. Maksudnya susu SGM siapa kemana baik? Tuh sablon siapa? Nuker ngadahar saos segala ngadahar buah dan lain sebagainya. Indah jasa keur alalai cerah katembong ku ahli neraka tu panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak kurang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh ku geus bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing abah tuh geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol geus mesti kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teuing teu nurut ka kolot kaduhung amat teuing teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ieu ge hadzihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya kudu nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada tuh cek malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian ku maneh. Wow, atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga. Lain Haji Pendi ieu. Geus pede bae nya. Tah dua teh ge urang nu urang. Geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui. Kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui. Hei. Kiai tah nu taheula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak salolo los tah los jang sabae sapa meunang kurang kitu kabehan los cenah ieu mah deuleusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah dikeun wabeh kabeh dibikeun ka pamalikat balik oh geus kanggeus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu enggak susuratanna nanggeus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieu lah bahasana tilkumul jannah tuh sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh nu bentak urang iman mah geus aya tinggal amal
soleh. Amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji. Dina ngaji nage kan kudu ikhlas, kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna, salat rukunna jeung syaratna, haji puasa dan lain sebagaian. Abeh naon? Abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat, kabelah dituna sesuai jeung thariqah. Abeh bener-bener Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagungan Allah kadeui. Ieu amal soleh nu mantap urang mah kuari dibere taufikul irsyad. Di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji. Padahal mah di imah riweuh jasa, jangan warung gitu kan, ya urusan tapi lah aing dek ngaji bae lah. Geus kajian teh tinggalkeun. Diomean ge jak wae moal bakal untung. Mun untung mah aing moal ngaji ieu, ya tolol. Aya tungtungan kos kitu bae tah. Aja kunaon lihat teh dagang poe minggu lah, dagang ge rugi malulu. Mun untung moal ngaji ya ge. Aduh, teman-teman beres sama kos itu tuh. Malaikat yang nyatet setengah hati. Budak ngaji beneran tante sih ya. Nah yuk cerita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris. Pan waris bak. Eta mah beneran mun anu mah korenganan kos kitu tadi nak. Setiap jelema boga tempat jang pengbalikan di neraka aya di sorga aya. Ketika urang ka sorga, maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir. Oh, jang sia. Ketika gitu kafir ka neraka lantaran teu iman, tempat kosong jang urang. Jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat, hiji nu asli, dua warisan di para kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin. Teu aya paksaan dina agama, ulah maksa urang ka Buddha, ka Konghucu, ka Kristen, ka nyana daekeun atuh alhamdulillah, nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang. Tuh sia jadinya opan kuari bener tuh. Enggak cak urang antepkeun Kristen Katolik keun ambalaya di neraka. Geus atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah, begitu urang di ka neraka keun mana tempat aing? Cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, yuk boleh deh. Masya Allah, tinggal engke ngegro ahli surga ka ahli neraka. Wanada ashabul jannah beki rame bayi. Masya Allah, wallahu alam.